stikersyang tumampara panah Arjuna anu teka tinggali ngapelesatna kanyahoan parantos manggang dina Tikoro atuh ieu patih ngemasing patih tumakaning perlayan Sapira geningan kudunungan gening teu sapira sia nangtang deh sapira Kang gening teu sapiring sapira teh kumaha gareng pipilueun wae aduh manawi teh daya dunungan hebatnya kan senjata abdi hebat nah senjata saha teh nu abdi cing teh nyaho heula atuh beda apa nu maneh mah jabrik apa terus dikurud senjata dunungan jeung nu akang beda nya we geuning nu agan teh mah dunungan malam mas atuh hor ai nu aing ka mana euy heeh nah eta senjata kagening cepot nu maneh mah kakaradatan mana heula ari sia atuh lain jadi heula aing ka dieuna aduh tobat bikin malu goblok bingkeun montong dibabawa nu kitu patut mah eta teh pangna mengko teh senjata aing aya nu ngising teh Ajak layu jangan lari lawan ai sejumlah walan dia balatan dara si Bima kepung si Bima dunungan aing cenah ka dieu jeung aing heula we goblok sok lawan aing wah woi woi yo siap Bima sok siap wah montong kencet ya Kidul Bima amuk-amukan iya Arjuna pon kitu di kepung wakul buaya mangap iya sementawis si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah Tegah Kurusetra dilingkung ku bala tentara kalanya ieu tameng-tameng teh diange benteng direngkep-rengkep atuh Abimanyu
tetiasa ngejat kanu tebih kukulilingan dirinya. Bari di tiap-tiap madhab diantawisna dursasana citraksa-citraksi atau tekantun karena oge ngiring nemak Abimanyu parantos karancang salirana panah dina panangan dina patuangan dina sampean tapi tengirangan karena kasumangetan perang teras-terasan ngiring nemak. Kening para Kurawa teh. Modar siapa maju modar. Dina waktu eta jayaratan anak pedang Abimanyu nuju dadalik degang ieu ku Jayarata ditusuk angeunna ku ieu pedang. Maju ka desa maju. Licik. Tega licik kapan dina Bratayuda mah kudu saurang ari ieu licik modar sia sorak kenal Abimanyu bogor Abimanyu bogor Abimanyu bogor Abimanyu bogor kaca anu tugasna dipalih kaler dina jangjang Garuda. Nyata nuju di Kepung Wakul Buaya Mangap. Abimanyu Bogor. Atot kaca ngebelesat. Maksud melaan ingkang rayi. Abimanyu Bogor. Abimanyu Bogor. Raden Gatot Kaca prihatin ningali ingkang rayi anu parantos rancep ku panah. Ngamuk nguak ngawik. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putrana masing pati tumakaning perlaya. Patugeng-tugeng sareng Bima silih carekan. Bungana ninggalkeun Abimanyu. Memang ieu teh keuna ku siasat. Ku kituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahrup ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa.
dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh Arjuna Abimanyu anak amahampura masa nutur kenting ka amak ama kapancing kas aduh ampun Raka Batara Yai sadaya-daya hancur lebur papan kari tulis daya kalangananai ayeuna keneh bakal dihancurkeun Kurawa piring prihatin akang Rai nu mawi oge kitu siasat batur mah licikna batur mah bari jeung Abimanyu teh sanes ku saurang katingal dina kaayaan warugana dugi ka dicacak bari panah ransep ngarampok licik luar biasa kenging wartos Raka Batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu oh wartosna cenah Jayarata sok sia garabelaan si Abimanyu geus modar Arjuna denge ku sararea ieu tengah poe aing saat sana surup panon poe si Jayarata kudu geus ngagelenceng beheungna ku aing silaksenan para juata marasanga juata paramanten bayar-bayar sumpah Arjuna sakali deui saat sana surup panon poe si Jayarata kudu pae lamun si Jayarata teu pae dina poe ieu aing dek ngagebruskeun maneh kana durukan labuh geni nuturkeun jadi anak ya sumpah Arjuna kadangu ku sadayana ayo bawa ulin perangna sugane kaburitan jadi dua meureun gugur jeung bapana ngagebruskeun maneh kana durukan ayo bawa ulin eta teh sasauran teh Rai tuman Raka Batara atuh ayana aduh ayana kuya nepi ka kieu kaayaan jagat raya Pramudita wayang-wayangan ayana juragan Abimanyu satria parantos korban di medan dan nalaga nepi ka engklak-engklakan itu deuleu pihak musuh deuleu ujangmu puas luar biasa jeung eta dudungan sumpah deui amwing sumuhun wah dinten ieu keneh Jayarata kudu paeh lamun teh mah teu paeh dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geni nah sieun kajadian we ayana sumuhun waktos parantos jam 3 sore Jayarata ditebihkeun nyaeta di benteng kurupa-rupa wala dia bala tamtama para prajurit teras ngalapis nebihan Jayarata itu kaayana kalicikan urang Kurawa yakin dina manahna sadayana Arjuna bakal korban ngalaksanakeun sumpahna
sedangkan waktu parantosnya relek Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur malicik dedeh teuing manyu katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu sakedeung deui ieu waktu Sumohon pula. Waktu wantos Prabu Batara Kresna dudu wong samanea Inggih. lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka cakra udaksana Leres. nyaeta ngablesat tina wujudna Inggih. ngubeng di awang-awang ngumpulkeun mega-mega Leres. anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler disedot ku muihna cakra udaksana atuh kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awang-awang ku mega-mega anu temahna kaayaan bari satengah opat teh parantos rep-repan nyaeta siang bade kagentos ku wengi kitu nu karasana ku urang-urang Kurawa. Sumpah kurang ajar gerak laksanakeun sumpah sabab anjeun teu bisa maehan Jayarata poe ieu ayo laksanakeun Arjuna laksanakeun Arjuna nafsu Raka Batara gening ieu teh parantos rep-repan Raka Batara Bratayuda parantos waktuna eureun janji kaula meleset ya kapaksa kaula bade ngalaksanakeun sumpah labuh geni itu Raka Batara atuh ti pihak Kurawa ngabantuan ngumpulkeun suluh lajeng diduruk ngentam-ngentam ngadamel pansaka ayo Arjuna geura naik Arjuna abeh katenyok ku sararea anjeun labuh geni leuleyan Raka Batara wilujeng aturai eta mada sumpah salira kedah dilaksanakeun satria teu kenging ngalangar sumpah ulah lancak linci luncat mulang udar tina tali gadang pada titip ieu gonewa panah sadayana kasangakeun ka salira ngalayan kaula dek bebeja heula we ka sajumlah dulur-dulur kaula Kakang Prabu Kakang Bima Nakula Sadewa kabeh oge bojo wala dia balad tamtama pihak Pandawa Hampura kaula dek ngalaksanakeun sumpah yen kaula teu bisa ngalaksanakeun maehan Jayarata dina poe ieu Hampura kadulur-dulur anu geus kanyerian ku kaula boh tina tekad ucap jeung lampah kaula oge Raka Batara hapunten tina sagala pihak kalapatan dihapunten ku akang eta nepi ka riuk-riuk salira mah geuning kaula rek ngagebruskeun kana durukan teh ai akang mah moal kaget deui sabab di dunya mah kitu manusia sanajan teu perang oge bakal maot titip atuh ieu panah sae upami hiji satria hiji pejuang anu ulah jalir janji
bade ngemasing pati makaning perlayate wayahna naik kana pansaka teh kedah ngange atanapi nyanak eta gonewa sareng panahna naon margina naon margina kaula rek paeh kudu barang bawa nawiskeun pejuang sanak we sareng eta panahna teh kedah dipasang dina gonewa upami bade labuh geni ngagejeburkeun anjeun kana seuneu kana durukan teh leres mangga sanak gonewa sareng panahna nanging upami aya anu ngabjorelat hiji cahaya dina lapisan-lapisan benteng kakuatan Kurawa tah eta wayahna sasar heula sateasana maot sateasana labuh geni ieu teh kumaha maksana pokona laksanakeun lain Kresna anu nitah ka Arjuna tapi ieu Batara laksanakeun ieu tugas kabataraan tugas Batara tunjuk sumanga raka Batara premios los Arjuna mansat karena ye pansaka maksad labuh geni ngalaksanakeun sumpahna sok ngalaksanakeun Arjuna ngalaksanakeun Arjuna cing era kusumpah buktikeun hayang jauh jeung naonan deui dek modar mamawa keneh panah ayo Arjuna kasorot ku caangna durukan ya nanging pinasti kersah yang tumampara sadayana pada Allahok bengong ningali ka awang-awang marukana meureun ieu teh waktu magrib padahal karek jam 4 mega nyalinglar kadupak angin Batara Kresna gawe bareng sareng Batara Bayu inggih nyata angin nyingkahkeun ieu mega anu ngahalangan panon poe ai brai teh saang teu sadar sararea oge yen ieu teh karek jam 4 nuju tararangga ka awang-awang eces jentre pertelang emang goled jaya rata katingali ku Arjuna komo barijeun kasorot ku panon poe aya hiji pusaka dina taarna kasorot cahaya malikan ka Arjuna emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan emut kana kasauran Kresna yen eta kedah disasar pangpayuna gini ieu teh beurang kene wah batur beurang kene teh woi jam 4 geuning teh Arjuna rekat ngalempengkeun ieu anah ka jalma anu cahayaan si horeng eta teh jaya rata anu keur nolol ningali kaayaan jagat raya iya kene di batur pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglah iya papasten anu tumiba ieu jaya rata dugi karampung pisan gugurupukan teh awakna sirahna katsana ku tanaga panah oh ya Jaya Rata Bogor. Jaya Rata Bogor. Jaya Rata Bogor.
bisa aya ulin-ulinan politiknya. Teka judi. Paingan jarara di menak angeus jadi menak nanti batur mah. Angeus. Eta nu kapalang. Duit rakyat di hakanan. Aing kana berjuangmu. Bisa eta euy nu matak aing mung ancur kana politik teh kitu tah. Arjuna anu direken paeh ayeuna poe ieu, puting ieu. Ai suka teh puting. Brai teh karek yang opat. Oh. Ramana Jaya Rata anu aya di kemah pangtungtungna nunga doa teras-terasan yen anak kandungan hiji-hijina Jaya Rata didoakeun ku Ramana anu maha kumujak kahyang masukna ngorenjak asa kagebah barang ngagubrak ieu mastakana Jaya Rata saolah-olah putrana. Haketenera haningali haketenera haningali anak baik kagetna ka kiri-kiri haketenera ya ingkang haningali ya Tobat anak kandungan hiji aing teh menang hayang dibelaan tatapa puasa ayeuna ngan sirahna wungku Jaya Rata iramana nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan yang ngagunakeun aji suket sulanjana nyaeta bisa ngahirupan sanajan sirahna wungkul. Jaya Rata geura bales ku maneh sia nu maehan maneh. Waras tu makaning jati-jati tu makaning waras ku aluya. Sager sanajan sirahna wungkul sia. Pinasti kersah yang tumampara Jaya Rata jangira tangi lilir yang membangun. Lilir yang berbangun kayang ngimpen sareng ngalinuran. Aduh, semua kapihatur alah Jaya Rata geura bales ku maneh nu maehan maneh Jaya Rata saha si Arjuna. Si Arjuna sok geura bales keun aing dek ngadoa di dieu hirup maneh hirup maneh hirup maneh hirup timbalan ye geura gege ieu pusaka budak-budak jelema sakur nu ngahalangan podaran aya buru-buru timbalan nuhun ampun. Tang pati per pati hutang wirang pai wirang modal Jaya Rata hirup 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 Jaya Rata hirup. Pihak Pandawa ya borang kene ayo serbu ngadak pasukan pihak Amarta pihak Pandawa iya sing jarungka margi aya anu nyuruwuk nyanyanak panang ngegel pusaka kris nyaeta sadayana wala dia bala tamtama seueur ngajungka katusuk angeuna.
kejadian aneh aya hulu jelema hirup. Hulu Jaya Rata hirup. Aya hulu jelema. Aya hulu jelema. Hei, Bima. Si Jaya Roy. Aduh, luar biasa. Sastra Jingga. Kali yang mana? Akang di sauran. Aduh, naon mana lulupatan? Kan, uningakeun kulan aya jurig, huluna wunggul. Aya hulu hirup, hirup huluna. Awakna mah leuleus. Kikituan huluna. Ngarenyohan. Eta teh Sirah Jaya Rata, bapana teh ngabogaan Aji Syuket Sulanjana. Tah, wayahna eta huluna teh moal paeh lamun bapana salah ngomongna. Nah, bapana teh keur ngadoa. Ngadoana teh kumaha? Bapana teh keur dikir. Dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Ngono kan? Tah, wayahna bebeja ka bapak maneh supaya maneh ulah katingalieun ku bapakna Jaya Rata tapi maneh sorakna kudu kadenge goda ku maneh make aji halimunan mun manehna ngomong hirup tah maneh ngabejaan paeh kitu ceuk maneh teh tah engke kacaletot sakali paeh tah lamun eta bapakna kacaletot ngomongna ceuk manehna teh paeh nah ulah saumur hirup jelema mah sakali paehna mah nu matak ngomong sakali paeh. Jadi abdi teh kedah ngagokan, kudu ngagokan supaya manehna teh caletot. Ah tong nyusul abdi atuh. Naon? Ieu tot kitu. Ai maneh mah cepot, ieu mah ti caletot. Ci caletot masuk atuh dina sira eta mah otet atuh. Ari otet mah pamajikan Kang Sarman utit tamuit. Utit mah anak belut, kuntit atuh tama. Kuntit manusia sunal bolong kunti kunti malah yang sok dicowekeun kana sama eta mah seupan jauh cepot jauh sama sieun cak abdi ge ngarti nuhun anu kemong ngakan gurame cepot maksudna entong ngomong teu rame Eta ku aya kitu mesti batara. nyeri waos kan nah entong sawios sanggup maneh mangga kulan kangge bejuang mah jadi abdi teh kudu ngategan cik abdi teh manehna ngomong hirup abdi paeh tak kitu saya premios kumaha aja aya proyek Pak Joget aya proyek naon sia teh aya proyek gede nang gegemurenan aya naon rekaman ja alah rekaman aya proyek gede Baru ngebajak ini mah. Naon? Abdi dekat tempatna bapana Jaya Rata. Bapak parantos ngadangu berita di tengah. Naon? Bala tentara teh paloba nu paeh pihak kurang. Nah, ujug-ujug cing jarung ke Cihoreng aya hulu bebelesatan. Mawa keris. Cihoreng eta teh hulu Jaya Rata. Cing atuh sia kaos kasato we. Hulu ka jelema mah sirah we atuh kitu. Hulu we. Jadi abdi teh ulah katingalieun ku eta bapakna asa kadengieun sorakna. Oh aing ngarti. Aji Syuket Sulanjana teh. oh Sulanjana mah tilas Pangdam. Eta mah Pak Iwan Sulanjana atuh. Nya. Jigjak bejuang cuk. Ngaliwatan nu ngajaga ge deuleu moal katingalieun ku sia. Kitu Pak sok. percaya Bapak Dompetna urang cokotan kabeh. ulah nyarita kadenge Ngan kapangis ya. Moal. nyarita kadenge Ngalawan eta si kurang ajar. nyental we ka kolot teh
Awas sing bener-bener ngajaga. Sampurasun. Sing sedang naonon. Wow, ini teh dugang dengung gitu kana hulu. Bentar gelap teuing. Naon teh? Naon? Teu pukul-pukul teuing. Satu teh nu balik nongkan teh. Lain aing lain. Nu balik nongkan teh saha we? Bila-bila teuing sa teh. Setan, nanaon sa teh? Wow, na tuh. Sidik kayan perang kieu hulu ke lieur kieu. Wow, tegak tuh deui. Ngeuleyan wae eta si belajar. Goblok teh. Perang teh atuh jeung babaturan. Aduh, silakan ieu. Oh, eta fitnah leuwih kejam dari membunuh teh. Aduh, hampura euy. Akang. Wilujeng pae ya. Alah. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Deui kecebrekeun deui itu. Dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Usaha goblok. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Modar hirup. Hirup. Ih, aya dedemit di mana ieu? Aing teh katingali hirup. Modar. Kang ngadorong. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, pae hirup. Pae, hirup, pae, gelo, hirup, goblok. Eta. Saha Eta ku hirup, pae, goblok. Hirup, pae, hirup, pae, hirup, pae, hirup, pae, pae, hirup, pae, goblok. Hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, pae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cayuna jaya di darat jaya una nu calek di sirah cai sang ratu mut putih bumi mangabanya mingkem bet balalagur dedemit di dieu. Dah yang diberi duit ku aing. Teu aing teu aya nu jurig. Hirup pae. Hirup Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Pae. Siap bareng patut. Hirup siap kurang ajar. Pae. terus ketika Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Jadi dompet aing aya nu mau. Jaya Rata hirup kadiekeun dompet, Jaya Rata hirup kadiekeun dompet jurig. Jaya Rata hirup kadiekeun kedadan aing geus cokot duitna ku aing. Kadiekeun deui goblok hirup. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, pae, Jaya Rata hirup, pae. Jaya Rata hirup, pae, Jaya Rata hirup, pae, Jaya Rata hirup, Jaya Rata pae. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, pae, Jaya Rata pae. Aduh, Gusti. Setan di mana sia? Ceuk aing oge pae, geuleuh. Setan di mana aing nu dina geugeuh dina galang sujen. coba Mah jamrong aing teh. Alah, silakan. Jaya Rata. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar bareng
jeung nyebut paeh panah Arjuna nyasar kap anggang tarang nepi oh ya Nyarata Gogo nah pika kitu nah delejah biadab perang teuang biadab perang teh cu kabeh jadi algojo larang kemaehan dipaehan sumo nu matak jauhan pipaseaheun teh ujang amuing ucu ulang hapunten tina sagala rupiah kalapatan ua ageungna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana ua nyuhunkeun hapunten tina sagala rupiah kakirangan sareng langkungna nya ucu permios ua sanes teu sono pamitan sanes pesenan sanes waktos tiasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka